Oh, nasi aki-aki. Eta teh sawah aing tinggal digaringan usia di pendat we. Aing geus dibuka tadi teh. Ieu mah tinggal melakan. Ieu tah geus menang melakan. Aing ku masalah heueuh eta ge geus menang melakan ku aing. Sok, wani mah ka dieu lah. Campur. Sok. Aduh, ieu sawah nah beun garingnya euy. Aduh, ieu mah yang dibawakeun deui ieu. Oh, ieu paingan. Aduh, ampun heuy. Panet deui ieu mah ya. Ah. Nah, tuh lah. Cayan. Ban, cuma nang sini kowo cayan loba bener. Ngocor ya tuh cai deh. Nah, aya nu lompat ieu ieu. Ieu di pendat paingan. Bang kawarah jelema teh. Nah, cai di sararea. Maka main pendat-pendat wae atuh. Itu saat di sana aduh aing. Dah teuing lah. Ieu penyakitna ieu. Bang kawarah pisan jelema di mana cenah? Nah, jauh ini ya. Penyakit. Dulu ku aing di penat deui. Kejar ku aing. Nah. Aing sawah kuring ieu. Bisa wae ah. Nah, itu cerita saat deui pan tadi teh ku aing jadi penat euy. Oh, itu aya nu muka deui geuningan. Saha nya euy? Da cerita nu saraya atuh ieu teh. Goblok deh. Ieu naon? Ieu mah kelakuan aki-aki ieu mah jauh ieu. Cik atuh da nu manehanna mah tinggal melakan atuh nu urang melakan. Aing lamun kapangi deui keur ngabedahkeun deui cai nu aing di ruang ku aing mah hirup-hirup geus bosan kieu ieu sawah garing deui saat deui obat deui nya ilaha illallah eta di pendet deui wae yang kawarah yang karwarah dulu wae ditua lagi mangkaluk aing jadi antep teh wae kali deui dikali diintip wae ngene aing wanianan ka aing dialikeun sak wae diintip. Itu penyakit teh. Paingan nu aing saat deui mangkeluk. Siga nu hayang dituar ku aing dah. Wawanian anu kolot. Bang kawarah pisan awas ya ku aing. Ieu mah tilu poe deui oge geus kana panen euy. Ieu mah tinggal ditah ceuk imah, soe jeung ceuy ieu mah panen mah lumayan boga yang tahu cicing di imah ieu mah. Lain juga teh eueuh jelema itu teh digasi mangkudo euy. Tah urang sampeurkeun ah. Lain Kang Udo di denge-denge teh keur ngaderes we kunaon. Lain Kang Udo di dangu-dangu ditatadi keur ngaderes we jigana teh kunaon Kang Udo. Ho, men.
Iya nyaho, cai teh garing. Dipernet aya nu muka deui geura. Oh, lamun kitu mah Kang Udo jelema kitu mah cicepkeun we atuh ka sawah tuman teuing. Oh, mun kapangi mah da kurang. Aslinya tunggu sabaraha kali mukakeun ieu nutupeun ieu. Geus dipenet. Dibukakeun deui itu. Jadi manehna tinggal malakan atuh naon deui sok. Lah kapangi mah luluh we di dinya keneh atuh. Aya bahan ieu mah. Kapangi mah kagok teuing. Lain ada abi mah geus rek magrib ieu teh abi mah rek langsung pulang ah. Ka mana atuh? Iya pamajikan bisi ngadaguan. Oh, atuh. Ayo berdoa. Yuk, mangga. Oh, si laing paingan. Wawalak sia. Lumayan tinggi ke mana ya? Duh. Ha. Wawalak nasi aki-aki. eta teh sawaha aing tinggal di garingan usia di pendat we. Aing geus dibuka tadi teh. Ieu mah tinggal malakan. Ieu tah geus menang malakan. Aing ku masalah heueuh eta ge geus menang melakan ieu aing garing. Ya kan bae atuh da eta mah tinggal malakan tinggal cepkeun aing. Adeun eta Ieu mah eueuh. Sia teh. Ngalunjak deui sia ka kolot teh. Hayang nu kumaha sia teh. Sok wani mah ka dieu lah. Ya aing bukan kalau lawaduk ieu. Lamun eta ku aing kadeuleu di pendat deui dituar ku aing. Oh, goblok tidak sarati aki nurus tonyo.